calik dina luhur bantal bisi bisulan ya enon mamatahan di dia gitu zaman kapungkur rawan tuneun murang kali calik dina luhureun bantal sok ayeuna bahasa kitu kaluar jangan ulah diuk dina bantal seueur bisul merjuban agen ditolototan pe malah ngabalikeun alah pepatah kuno eta mah lamun manyaan diuk dina bantal mata bisulan tuh supir bus jeung puso berenang bisulna boraradan ingatkan dari supir puso masuk di bantalan da jangkung kieu geuning eta teh bisulan nya malikeunana teh ari maneh diomongan teh malah ngalawan anyakal boga budak kawas maneh naon pak anyakal boga budak kawas urang anyakal urang oge hanyakal boga bapak kawas bapak nya malikeun tingali batur-matur rajin ka sakolahna beres sakolah dinia beres dinia langsung ka masjid ari maneh ngan cicing we kadaek naon pak nyalakeun urang atuh dampu gue ai batur mah kolot nage pagawean nage cicing di masjid terus beurangna mergawe sorena ka masjid peutingna nuturkeun anakna ari bapa makan cicing wae si mama ngadaangan kacang wae aku aci eta bari nonton Andi bari kegeleuweuhan jam geus magrib geura ini ke masjid geura ini cek bapana mari datang kuyur mawa bako geura kujangkan geura ini teus teh nyaho wae adatna inung maneh mah geura ini atuh kaditu bisi ujang teh aya kopea ieu nu bapak make bawa kaditu bapana maturan inung mah ningali andin deui wajar lamun anak-anakna maralikeun nya kelakuan saha eta teh jang mama ujang bener teh Bu saha nu salah dia cek budakna kelakuan mama abdi wah bener tidak sinkron ieu muta'aliman pendidikan murang kali zaman ayeuna jeung zaman baheula beda zaman baheula lamun aya murang kali barang cana katuangan buah-buahan contohna digigireun bumi batur tinggal dikolototan tarawan tuneun nyana jang bade mulung eta lain kekenging yang diwartoskeun ka bapak wan tuneun nyana tara nya waktu ibu zaman leutik lain beula teu ujung-ujung sedek ieu cukup ku sepuh teh diwartosan kitu kekenging barang canak anu batur barudak zaman ayeuna sok maneh eta barang cokot kurang topira mendit teuing da ieu murag-murag buahnana oge murag kitu bacana lah dibejakeun gerak ka bapa mah itu bejak bener dibejakeun ayeuna naon teh dibejakeun ayeuna lain atuh jig wae tuh bapak urang lagi keur di luhur keur naik urang mah mulungan bungkul atuh tus belum mari kieu mah kolotna di luhur ngala anakna dihanap mulungan terus erek ngalaporkeun ka saha lamun geus ieu muta'aliman didik murang kali urang dina masalah agama makana pendidikan ibu komodi murang kali aralit mah kan dibutuhkeun teh lain ilmunya tapi pendidikan karakter ya yang dibutuhkan adalah contoh ditangapalkeun harapan budak leutik ya pusingeun tapi kumaha kasih contoh pendidikan karakter kan kadang-kadang arti kan murang kali anu nomor katilu kunaon sedih nyebut urang boga budak nomor katilu nah sabaru can kawin geus tilu budak leuwing mah ka kamari ka karek korojol awal mulut pisan awewe lalaki awewe budak tilu tina dua sawah dua pamajikan dua sawah di pantai salah hoyong murang kali teh 5 cenah tong seueur-seueur atuh sakedik dateng bae urang namahan deui sawahna pan kitu lain lamun hayang panen loba carana kumaha cerekan sawahna nambah sawah nambah
Sawah Tuhan yang ngomong gitu. Bisa si bapak anak versi ngagarajon. Nambah anak, lain nambah anak ari si bapak mah alasan naon? Hayang we eta mah. Alasan nambah anak. Orang sok aya nu ngomong teh pan sunat rasul nyanung teh. Nya, sunat rasul kosmul. Kanjeng Nabi nyanung saparantos nu kolotna pupus heula. Kakarek ngalaksanakeun nyanung sok ningali. Ai urang nyebut-nyebut janung sunat rasul ai prakna nu pugu mah tong mawa-mawa kitu hayang we urang mah hayang son kusnu sunat rasul kecuali maot heula nu kolotna kan kade bapak heula nu maot deui engke teh hanas ditungguan nu kolot maot heula ari teh malah bapak heula nu maot sepa nganterkeun murang kali ka sakola Puad. Kadang sok pabaliut demen ngomong ini. Sakola Pak Ungut. Pas begitu di sakola anak kan ai murang kali alit mah sok ditungguan nya. Ditungguan. Begitu di sakola teh guru teh diajarkeun anak teh kita ngaboho. Oh ame balalang kupu. Terus siang makan nasi, kalau malam minum susu. Itu habis ngerti di mana aya orok siang makan nasi puting minum susu. Sakanyaho ku abdi ngaran-ngaran orok dekat ilu anak berangna makan merangna minum susu putingna sare. Anapun anu berangna makan nasi putingna minum susu bapaknya eta mah. Ngabohong ke? Ngabohong. Kadang-kadang aya anu kita ngajarkeun kana budak teh medit karakterna. Eta anu balonku ada 5. Terus rupa-rupa warnanya. Terus kuning kelabu. Terus meletus balon hijau. Hatiku sangat kacau. Nyaku naon balon meletus pakai kudu kacau. Lain dorna lain urang mah eta pendidikan karakter non kanador ngabedakeun batur nih. Nyaku naon balon meletus pakai kudu kacau. Cacakanin balon meletus geus kacau komo deui maneh ngaluarkeun jaka. Hese atuh. Ngaluar balon hiji meletus kacau. Lamun ngaluarkeun dana leuwih kacau. Ditambah di laguna teh balonku tinggal ku pegang erat cacakan balon tinggal 4 menit dipegang erat pajar. Lamun kita nyumang mulu dante meni kasih bat balonku ada 5. Eta karakter pendidikan karakter kanu janten anak. Kadang-kadang aya lagu teh kita mau kan salaki batur. Eta potong bebek angsa di wali. Terus serong kanan heula atuh pandengeun kanan. Serong kanan. Serong budak leutik geus diajarkeun serong-serongan, wajar geus badakna jadi pelakor. Nah bener. Kadang aya deui nu ditadoraka kanu jadi kolot. Pada hari Minggu aya ke kota naik delman duduk di muka geus papana didiukan. Ya. Terus patpet geus mah beungeut bapakna didiukan tambah di podolan. Itu pendidik. Maaf, ini sedikit kritik bahwa anak itu perlunya adalah contoh, namanya pendidikan karakternya. Mangga calik jang calik. Ramenya ngaji dari tadi atuh diukna. Tadi kan dia wae. Panas geus balik janek asupri kumaha ieu. Masalah ngaji nangis aja. Can. Oh. Tadi
Setengah 10. enak setengah sabun nges aja tuh karek tua tetep kena muta aliman didik anak kita dina bidang ilmu agama cuma permasalahan anak lamun kerletik perlu pendidikan karakter lamun nges badak perlu anak kurang pendampingan di seorang guru ngan kacek punten kadang-kadang barudak di era milenial sekarang daripada percaya pada guru nu aya di hareupeun leuwih percaya ka Google ya YouTube ya lebih percaya na kadinya apa-apa dikit-dikit tinggal klik dina YouTube anu padahal kadang-kadang dina YouTube loba ajaran nu berbeda silareung urang salahnya jujur saja pertanyaan barudak zaman ayeuna berbeda dengan pertanyaan zaman dahulu. Pertanyaan barudak zaman ayeuna kebetulan abdi pribadi di Kecamatan Cijati adalah ketua Basul Masail gitu ya. Ketua Basul Masail terus mang jomet ulah dibagikeun mang beungeut urang sok elek ku jomet. Ulah kudu. Aduh nasib kuing ngalintakan dia. Eleh ku jomet mah bu eleh beungeut mu balik. Pasti naringali jomet. Biasanya pertanyaan barudak zaman milenial pernah kabeh anu naoskeun kieu. Ustaz cenah bagaimana hukumnya nikah via video call jarak jauh. Sanes via telepon aja, via video call jadi katingali wajahna. Oh sok ibu video callan. Sok. Main PUBG amun anak-anak Mobile Legend ting naon lah pokokna mah katingali kieu. Saksina ada, walina aya, sah henteu. Jadi meureunna lamun ayeuna mah lamun praktekna teh seperti itu. Zoom meeting eta ya praktekna. Sah henteu? Ya ku abdi dijawab nikah jarak jauh, ya video call hukumna sah. Naon cing pertanyaanana? Lain nanyakeun kunaon make kudu sah. Tapi nanyakeunana bagaimana cenah hukum malam pertama? Bingung ngejawabnya naon? Bagaimana hukum malam pertama orang yang menikah jarak jauh? Jawab sageunahna kuing teh bahwa untuk malam pertama bagi orang yang menikah jarak jauh adalah cukup via Bluetooth dan di share it saja. Jadi geus rek kumaha salah seorang geus kawin jarak jauh. Coba lamun deukeut mah. Aya deui abdi waktos nerangkeun tugasna malaikat. Ari malaikat Jibril ibu tugasna naon? Membagikan wahyu. Malaikat Malik pantah. Ya Allah, ulangi dia malaikat Jibril tugasna ngabagi wahyu. Terus malaikat Israel tugasna mencabut nyawamu. Terus malaikat Israfil tugasna niup sang kakala. Nah, tapi waktu nerangkeun apa tugasnya malaikat Israfil? Yang abdi dijawab tuh. Tugasnya malaikat Israfil adalah niup sang kakala. Lah orangna nanya deui, sang kakalanya sudah ditiup belum Ustaz? Nyancan lah lamun ditiup merenang kiamat. Beda pertanyaan nanti nambah kalau memang malaikat Israfil sangkakalanya belum ditiup lah terus sekarang malaikat Israfil teh ngapain? Nyameneke teh saha anu apal saha anu kenalan jeung malaikat Israfil coba. Tapi dahulu tapi kan pertanyaan kudu dijawabnya. Jawab malaikat Israfil tugasna ayeuna keur ngabersihan sangkakalana. Sugan teh moal nanya di peke nanya ngapain cenah sangkakalanya kok harus dibersihkan segala. Dudunya naon coba? Jawabnya supaya teu kongpet. Kan kiamatna berjamaah. Coba lamun kongpet. Cek Gusti Allah teh Israfil tiup tandana kiamat pe. Ciguha kiamat heula Cijati mah henteu. Udah kongpet sangkakalana. Mungkin teh. Itulah ya.
Itu pertanyaan-pertanyaan yang aneh kadang. Kunaon bisa terjadi seperti itu? Karena anak-anak sekarang yang sudah mulai dewasa, yang sudah mulai pinter bisa mencari ilmu sendiri, lebih percaya pada medsos daripada guru nu aya di hareupeunana. Akhirna kapinteranana lain memberikan manfaat, nu aya kapinteranana mere madarat pikeun urang salarea. Naudzubillah min dalik. Muta'alliman didik murang kali urang dina masalah agama. Mudah-mudahan murang kali urang salarea sing janten murang kali nu sae dina ilmu dari jamatna, oge sae dina ilmu agamana, bisa ngaharumkeun nama orang tuana waktu di alam dunia, mungkin di akhiratna biasa ngabantu orang tuana nalika dimintai pertanggungjawaban. Lanjut ya teh. Anu kadua, nu katiluna kunci kebahagiaan teh lamun hese kene nomor kahiji hese, kadua hese, nu katilu nu banget teuing. Naon nu katilu? Mustamian, pendengar setia, mingonan. Emak osok mingonan, si bapana osok tara. Lobaan mana emak jeung bapa? Bedanya sarua. Di abdi gecek sepuh abdi di tempat abdi teh cenah majelis mingonan teh bapak-bapak baheula jumlahna aya 60 siki baheula, tapi bukti nama ayeuna kari 2 ting kamarana nu lainana teh teu aya pemain pengganti. Tapi lamun ibu-ibu na mau lobangan kacek ibu punten lamun geus ka majelis ilmu ulah jadi majelis gosip. Kadang-kadang datang ke majelis ilmu ngahaja telat, ting ditelat-telat, ting telat asli. Ngan pokona nama geuninganna datang nate telat, ieu nate disinglipkeun. Masa kieu? Punten. Lah ibu-ibu anu geus tenang kawas kieu teh ningali. Halah eta trek ka majelis ilmu nu aneh. Jadi kasep. Nu belah tukang ngomong di lahu geus eta mah